A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi, di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur, zakatna 3 liter setengah, beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama endek dikitukeun, tah aing mah mere bae kitu ka si hayang-hayang teuing mah tah dak aing. Aing mah ditu deuk kitu bae sih. Urang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu, saekeun. Sakali deh supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap. Tama deuk mere bae besi emas-emas mbak-mbak deuk balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna. Cenah berangkat di dieu tanggal 28 macet deuk ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya zakat. Cenah moal balik ka ditu moal deuk di dieu we di dieu zakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa geus deuk balik ka Bandung, di Bandung zakat. Deuk balik ka Surabaya, di Surabaya zakat. Cenah kieu bae ieu mah deuk balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Loon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam minggu tah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran, mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran, heuk bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Cara puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu, zakat nu paling utama nama memeh ka masjid. Endeu ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Waduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae geus peting bae geus daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara hakim. Bikeun ka fakir miskin, bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah. Teangan tukang perang. Oh, di urang maja perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun, nangtungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi. Teu naon.
kumaha cenah kuarima endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan, tukang dua tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti ku urang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakat na bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjidkeun teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah iman da ku bupati we leg-leg. Ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah. Teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunana ka BHS, dibelikeunana ka Atlas, dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Ayo ungut-ungutan saya kabagian teu. Ayo teu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah. Jadi kurang sreg. Fitlah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur ngabebener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mah mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata. Aing pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insirofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Teu masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jeli sia. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diaonkeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harubak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu matak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, nah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan.
Ente ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hok aing teh hok ka kiai emang kumaha kitu. Hok. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh kaditu kabeh aing mana batur. Hok maksud aing hok sia mah salapi tadina menang ila mana law yang atuh amilin. Baru sama tuh amil. Menang kitu tah ngaji. Kadang ikut ceuli bae tah jatuh mana we atun. Itu menang deui urang ini. Menang kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook masyaallah nu geus ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa gadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadang kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana bahasa ki soleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan itu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat teh moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah wallahu a'lam bissawab.